Halo. Halo, wilujeng sumping di cardboard cinema. Kuring jeung tim abdi nu nyiptakeun ieu. Hiji, dua, tilu. Tilu tiket, mangga. Eta bakal 10. Henter. Ngan kardus wungkul. Oh, abdi gaduh ide. Abdi resep ngagambar. Oh, anjeun berbakat. Hatur nuhun. Waktuna reuruh. Popcorn seger jeung sat. Halo. Hai, naon anu anjeun hoyongkeun ayeuna? Hiji popcorn leutik kanggo abdi, mangga. Abdi og, sareng abdi bakal nyandak anu ageng. Abdi gaduh artos. Hiji, dua, tilu, opat, 5. 15. Wah, atur nuhun pisan. Akta anu pikaresepeun ngeunaan popcorn geus leuwih ti 5.000 taun kapanggih di Neomecho. Ieu dipaktikeun kadaharan jeung hiasan ku peradaban kuno anu bakal ngagem kalung popcorn pikeun upacara. Hatur nuhun. Sareng sami-sami. Hai. Tiket anjeun. Oke. Sa. Abdi gaduh hiji og. Oke. Nomor kamar anjeun 5. Anjeun tiasa angkat ayeuna. Anjeun antosan sakedap. Naon, mawa kadaharan sorangan henter di dinan. Ngan kadaharan kardus anu di dinan cardboard cinema urang. Tegorn pikeun kasatan anjeun jeung huntu anjeun. Hapunten, abdi moal ngalakukeun ieu deui. Dupi abdi angkat ayeuna. Sumuhun, ayeuna anjeun tiasa. Alice antosan abdi mangga. Gadis-gadis, kunaon teu ngantosan abdi? Ayo dasa, film nabat di mimitian. Punten. Mangga, abdi teu ningali nanaon. Anjeun teu kedah sumping ka bioskop kalayan gaya rambut anu kacida jangkungna. Ieu bakal ngahalangan pandangan pikeun jalma anu diuk di tukangeun anjeun. Hiasan kardus ieu teuing jangkung, abdi teu tiasa ningali. Hayu urang pondokeun saeutik. Ayeuna paras mah gaduh pandangan anu langkung sa. Ngabobodo, kadaharan kardus henteu dimaksudkeun pikeun di dahar. Alice, dasa, abdi bad milarian anu langkung tiasa di dahar tibatan ieu. Arse? Baraya, sumping sareng abdi. Panto 5, panto 4. Panto nomer 3, panto nomer 2, sareng hiji. Oh, tingali wakana karya seni kardus ieu. Waktuna milih camilan pikeun abdi sareng para mojang. Hiji, 2, 3, 4, 5, genep. Bau nasa pisan. Katinggal ampir siga anu nyata. Barudak awu pasti bakal resep. Abdi pikir ieu anu ieu. Kecap dinosaurus asalna tina kecap Yunani anu hartosna kadal pikasieun aranjeunna hirup dina zaman Mesoikum anu dibagi kana zaman Triasik, Jurassic, sareng Cretaceous. Ieu sans film abdi, baraya. Naon ta? Culungan. Oh, henter, kadaharan abdi. Nahata nomer 4. Atawa nomer 5. Sumuhun, abdi pikir ta genep.
Robot bisa saja jalan letik na siga remah lembu atau genah siga mobil. Sababaraha robot bisa diajar tina pengalaman marantanana. Hiji keahlian anu disebut intelijen jeunan. Hah? Naon ieu film? Film ngeunaan robot kardus. Ieu lain film abdi. Kuring kudu ka kamar mandi. Tahan ieu kanggo abdi. Abdi bakal balik deui. Di dieu. Gancang. Kamar mandi ngan ukur kanggo kunjungan gancang. Sans kanggo nyandak video atanapi mankeun telepon. Mangga gancang. Kuring ngadeng hiji hal. Ngaran labubu dipilih kusabab sora onetikna anu lucu sareng gampang diucapkeun pikeun cocok sareng kapribadian karakter anu unik. Labubu mangrupikeun karakter awu. Oh, astaga. Naon ieu film? Ieu lain film abdi. Dasha ka anjeun? Di mana anjeun sapanjang waktos ieu? Dasha anjeun moal percanten abdi kasasar sareng abdi hilap nomer kamar urang. Abdi pikir tapanto ieu, nomor 2. Oke, hayu urang angkat. Ieu lain film urang, Dasha. Enya, ieu film ngeunaan orok. Halo. Hai. Dasha, candak popcorn anjeun. Di mana Dasha? Sareng Di mana maranhanana filmna Parantos Strings? Dasha, abdi pikir nomer kamar urang nyata 5. Apps. Dasha kamana wa anjeun tadi filmna geus Strings. Ieu carita panjang, urang bakal nyaritakeun ka anjeun di dinten sans. Hayu urang angkat. Ulang lumpat di bioskop. Hai, Wilujeng Sumping di toko Scream Kardus Abdi. Barudak awo, hayu urang cobaan Scream Kardus. Henter, hatur nuhun, Dasha, abdi henter resep kana kadaharan kardus. Naon anu anjeun hoyongkeun? Ear, sareng ieu. Jijik. Kuring parantos nyarios ka anjeun, Dasha, kadaharan kardus, henteu dimaksudkeun pikeun di dahar, bioskop kardus tapi karesepeun, tapi urang jarang babarengan sabab urang teras-terasan hilap nomer kamar urang. Enya, sanajan di tempat anu keren sapertos kieu, penting pikeun tetep babarengan sareng nuturkeun aturan. Hayu urang jaga silih.
Halo, polisi, tulung punten. Tulong polisi, polisi, tulong. Tulong polisi, polisi. Gagasan! Gagasan. Gagasan! Suka! Hai, kumaha damang.
Naon anu anjeun tingali? Urang muka restoran. Di jero cai. Di mana? Di jero cai. Kumaha bisa kitu? Di jero cai. Leres. Anjen bakal janten palanggan kahiji urang. Hayu urang angkat. Jalma kahiji? Leres. Hayu, hayu, hayu. Aman teu? Muhun. Dadah pagawan kuring. Hai, sareng dinten ieu di dapur ieu abdi bad masak tuangan anu leat pikeun palanggan kahiji urang. Hai, halo, Wilujeng Sumbing di restoran urang. Hatur nuhun. Punten di mana abdi tiasa cuci lengan. Hatur nuhun. Bisa abdi ningali menu. Abdi hoyong nyobian sadayana. Abdi kagum kumaha bersihna di dieu. Yen, palanggan urang mesen sadayana menu. Abdi bakal ngamimitian ku salad. Oke. Kumaha saladna? Hatur nuhun. Taleat. Bisa abdi nging spaghetti ayeuna. Leat pisan. Abdi og hoyong nyobian pepperoni anjeun. Urang gaduh pepperoni pangsana di kolam renang. Ayeuna abdi gaduh pia. Ulah hilap nambihan keju. Ek.
Let pisan. Naon anu tiasa anjeun tawarkeun pikeun inuman? Kumaha upami koktail sareng Oh, abdi hilap kacamata renang. Talangkung sa. Oh, hatur nuhun. Ieu pujianti abdi. Ieu aya kadosa etik ti koki kami. Ngarasakeun. Hatur nuhun. Naha ieu kacang. Maria, kumaha saur anjeun? Naha palanggan urang resep kana tuangan sareng jasa urang. Kuring pikir kitu. Kuring bosen. Kuring mawa telepon abdi. Kuring aya di restoran Ania Mania. Sareng tak kabuka 24 jam di jero cai. Naha anjeun bosen? Aduh, Ian, palanggan urang bosen. Urang kedah ngalakukeun hiji hal. Gancang, gancang. Pasihan anjeunna endog rebus ieu. Gancang, gancang, gancang. Endog, sabaraha atuh? Naon ieu? Ieu atah. Lucu pisan. Yen, urang masihan palanggan urang endog atah. Kuring boga ide.
anu aya di jero? Ieu lauk. Oh, lauk asli? Leres. Naon? Oh, enter dah hirup. Alhamdulillah, abdi sok mawa dahareun. Punten pisan. Urang badmasihan anjeun kueh salaku kado. Yen, dessert naon anu tiasa urang pasihkeun ka palanggan urang? Kueh ieu kanggo tamu khusus. Hatur nuhun. Yen, palanggan urang hoyong ngahaturkeun nuhun ka anjeun. Muhun. Mangga. Hatur nuhun. Ian, hidangan anjeun raos sareng asli. Tagihan, mangga. Naon? Kunaon mahal pisan? Ieu restoran di jero cai.